Enggak lah alat-alat. Kalecet. Naon? Sapat dia. Para di sepatu Mila nih. Kurang ngecekan heula. Ya, kayak ngecek itu jadi koper pembadatnya. Mukoneng. Ngasihin itu deh. Yang pusaka. Ya. Upstairs, sleeping rooms. Also sleeping Oh. rooms upstairs. Di luar gak tempat sare kamar. Heeh. Siap. Oh, iya meroda. Lihat mah. Cek. Air angin yang aman. Itu bubuk. Dulu itunya. Pusaka mah. Hah? Pusaka nu itu, nu hejo. Pusaka mah atas aman jeung hejo. Iya nu teguhnya ya. Heeh. Wah, monitor anjing dipoe panas poekeun. Naon? Monitor KRK Nah, kebasuhan. teuing kayak di dinya panas poekeun. Rusak kan. Sayan deh itu eta sangna beasna terus disayan deh uyahan kan uyahan tuh ayo minyak kan minyak minyak Muhamang. Tiris. Aduh, nuju naon mang ieu mang? Hah? Nuju naon ieu? Bade ngadamal iya. Olah geuning ngabul kitu mang. Bobo. Ieu urang mana? Ieu mah urang Islandia. Aduh, dikotok. Aing mah. It's a little bit strange, this one. There should be an opening here so you can get the air, but there's not. I can't see it. But maybe have it open a little bit. Really like, but the smoke is will be everywhere, no? Yeah, it's not so good, yeah. Yeah, maybe. Yeah. Tuangan, sorry ya. Assalamualaikum ibu-ibu dapur aman. Nanti stok makanan kita aman ibu-ibu. aman banyak Banyak ya. Iya nu naon ieu teh? Alah ieu naon martabak pizza. pizza Oh, pizza. Alah ieu nu naon, Bi? oh nu juga goreng bala-bala Oh lah, ieu waas di mana lu? Nah, goreng bala-bala aya kitunya di dieu teh nya. ya aja Icalan di dieu jigana beunghar, Bi. Tayar icalan di dieu mah. aja gimana Iya. teu kabur aing mah asal ralis pisan Menu hari ini apa, Bi? Bibi? Iya, tunggu. Menu hari ini apa, Bi? daging ayam Mantap. sama tumis Bala-bala. Mantap. Tumis kenteng. Tumis kontol. tumis Tumis-tumisan. Mantap pokoknya mah. Mantap, Mang. Mulai nanya tuh mau jawaban apa ya? Well ya bukan well. Well. Nuju di mana orang teh ya, Mang? Di Denmark. Naspet itu. Nilun. Nah, nyebut Sanes. naspet. Ini
Kliun. Naon sih? Wodingberg kenal? Sanes. Kumaha nyebutna teh? Nyulen. Nyulen. Aya el-elan gitu dah. Apa nama orang tua nggak? Sanguan heula. Mari Ay. kita menyatu. Menyatu. Mang enak ya latihan teh. Aya latihan kes terapi. Orang latihan orang di rekamannya mang ya. Persiapan biar cihuy. Oke. Betul. Langsung lah dia salaman ke sadayana kita nya salam mulai ka ditu langsung ka awai cari weh badut beres ieu teh itu numutkeun kiki we badut mah langsung awai ieu protap terus panyerenan ti awai pan ka istri langsung gitu ka Yani langsung ka Nyai balik deui ieu mah musik terus. Yani mah terus dangdan, Nyai mah api-api ngukus heula ngawakilan Yani. Yani ke depan biasa ngibing pancakaopat, ngukus oge tingali heula pancakaopat geus beres nu nangtung Yani kade ka dieu Jadi masuk ke kang ngukus Masuk. ya. Bungkus. iya Masuk ka Iya, lubur geus masuk beres ka ya. Ya. ninggal jeung Yani gitu. Oh. Jadi ulah abang di salaman berang mengigal sadayana entong kan Iya. ngugusnya lah perwakilan ngawakilan nyanyi gitu Sekedang dan langsung biasanya mereka karen mau ka umum. Sekedang dan langsung biasanya mereka karen mau ka umum. Ya, nah, beres Kepada ke singkat, ngukus teh ngukus kieu kan kieu istri mah ngukus gitu tah ya jani biasa tuh kaganggu anu-anu gitu nungkus memperhatikan gerak Yani gitu ayani mah asa biasana tenang geus beres pancakaopat langsung we rek sasalaman heula jeung Kiki langsung imairan ibing teh gitu jeung Yani geus beres jeung Yani mah nya langsung ka pameget teh eta mah gitu serene ka istri rek ka pameget aya ibuan we gitu geus beres geus anu gitu tah nah geus balik ka dieu teh tah model Yani teh buru-buru nu ieu teh Nyai teh ulah ieu geus kieu bae ieu menekong we gitu langsung anu salam heula ulah diliwat tah salam heula ka dieu sing antep salamna langsung mah irah keur salam oge Yani ulah ngarep-arep api-api we gitu tanya kureret ku juru panon nah langsung Nyai geus eta langsung we ngibing duaan kalajaran anu kumaha wae pan geus biasa urang praktik gitu pan awal betul mah nih gitu langsung gitu. Medley Pokoknya mah ningali nyambung nama awai eureun langsung ieu ka dieu gitu. Ieu ka dieu. Jadi enjing 7:30 berangkat teh. Tapi ngan urang-urang si Yonas mah kedah nyadak mobil rentalan heula. Oh, Karek bukana tabu salapan jadi bisa urang mah yang ngambil lah kurang itu. Berarti langsung ke backstage. Langsung ke backstage langsung dipernahkeun aja gitu. Persiapan naon gitu.
Yonas baru datang jam 10-an. Kayaknya lagi makanya kan nyampe Jam berapa? Jam 12 sih. 15. Nah, ya. Setelah manggung ada waktulah 2 jam bisa hayang kulingan lagi gitu. Jadi 2 jam. 2 hours right we are in Roskilde after the performance. Yeah. Jadinya They have a food and restaurant, Yeah, yeah, makanan if they segala like macam. it. If they like it. But I'm not sure if they like it. But it's possible maybe they want to sit and eat, but maybe they also just want to relax, or maybe they want to go and see a little bit of. yeah, this village or backstage? It's a backstage Backstage, village okay, the- and backstage behind the stage, behind the scene, Yeah, Gaia scene, but they can also go, Yeah, if, you know. Nah, dari situ kita pindah mobil. Jadi besok mah dijemput ke Roskilde. Oh, dijemput ke Roskilde. Ya. Nah, dari Roskilde orang dijemput, kita berangkat langsung ke Jerman pakai mobil yang dibawa sama Jonas. Berangkat ke Jerman. Terus nanti naik ferry 2 jam. Terus berangkat di 5 jam di Jerman. Nyampe di hotel jam 1 malam.